Tuh. Mak. Mak, Assalamualaikum. Wah, halo di aing mah poho bae lah. Assalamualaikum. Mau jelema kitu ieu dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana baik itu mah? Ih, enaon kasep, kasepan mah imaron, enaon kasep. Bisa ngomong. Calik lah. Mau enggak? Ayo ujang, Mak. Kayak ngalah sulu keur isuk. Tapi mun perlu mah tungguan bae sugan datang malila deui ge. Aya perlu kitu kasep. Oh, mohon Mak. Iya, biasa anak muda. Pokoknya mah kakolot mah mau nyaho ieu anak muda be. Kayak tungguan dia berunya ujang di dia berunya. Atuh tungguan bae burung aja mah sok reuwas deui ari nanyakeun teu judul nama. Oh, coba ini kopi mah kopi. Tengah arti amat sih. Ih, maka beneran keur teh naon Oh, he. biasa urang tenan nama. Angkuranya. Mohon tenan nama. Ada aya mah kumaha di pasiean mah. Tenan tadi Mbak. Lalagaan apal kan cuma geus mah kasep sok lalagaan teh apal tenan Mbak. Mana si ujangnya gerang bajang, keur datang cu, aya Marwan. Tamat dak. Ih. Kopi ge teu dijieunkeun. Ujang lewat ah. Samayangan ujang datang ke dokman keteangan nih Marwan nanyakeun ujang. Naon sih ka dieu? Bela Jang. Ngomong. Cepet ini ke mana? Atuh moal ka mana emang kayak naon? Dia akhirnya ngomong. Kutingan yang yuk. Anjang ka mana sih ya? Pojok. Emang kayak naon di pojok? Parawan. Ih gelis. Ya dulurna ieu teh asa kaping. Bener aing, Heeh, enak moal. rang dahan. Heeh. Bohai Lain rangda parawan. Bohai teh. Tok. Tuh bener sih ya. Bener aing mah. Udah kowe salah informasi dicacak perkara gaji kowe. Kajen aing mah. Enak moal. Bener. Penting. Heeh. Bener ya. Bener Ulah bener. Bener. Oh, ngesayu. Atuh penting ulah kuari. Tapi siap Jing. Ulah beres emang aing ngomong. Oh, Kumaha aing gerang dah. orang dah. Sholat sama ini. Geus peot teu ngeunah kan. Oh, terus gitu. Oke. Enak moal. Atuh ayu sih anu kumaha ajakan bae kan aing. Penting ya. Ngomong naon sih ya. Ari basok ngalok peot ka kolot. Kiki ge aing indung sia meureun. He, emang ngomong naon tadi ngomong mama panggeulis sampang bohaya. Alah tai sia. Sia di harapan aing sok ngomong kitu sia. Dibureun masih melengset ke aing halok begang halok kuru aing halok peot ngelanan dia. Mal urusan kowe meuli arah sia sabadot teh. Tengah tengis nini itu bayar buka doang rangda ka panasan. Dulu moal. Oke siap Ulah siap-siap. atuh sih kudu ngomong kumaha deui pero kudu digebuk pelapas gebog Oh, Mas. Balik nih ya, nak balik ya. mas kan itu nak balik mah dia Awas ya, kayak pengen kontak. Ulah siap-siap aja dia, oh mas penting. kira-kira mabur dia Nah, ada kelima. Oh, ada kowe kasep. Tos. Mau ada kasepnya. Siap. Ih, dasar kasep bisa matas keunanya. Masya Allah kun anak melakukan gitu meureun hapu bunga hate. topinya bagus kan ada mantap di topi bagus kan mabur kan itu tadi bagus sih topi dah Yang penting anjang ini. kayak misalnya mak Hei. Naon? coba hehengnya tuh Aju. nyokur anak mantus capek model ngawas sulu sakitu ngabadug nah nyatu naon Sagala ge aya kulu bakiak, orek cacing, tangkang leho, pais kawat, jeung siama. Sia ge ka aing pangaji, ibaratna ge sanu kitu. dak betul rungsep mulai tengah dalan gitu Neng. Sanak saya kada jeung kopi, Neng. Urusan kuning beta ujang mamambung urusan diri hate mama dah halok peot dah halok rangda teu laku dah halok rangda kapanasan baperan dong anak muda bae tintorek aing urang heula baheula mah Iga lulut bae. tama sia ta ngadar naon bae kenceng urang gitu tah congor nang ngacaplak bae abong mama abong gua pangaji ku saeta tah abong ku naon gua tiap bulan ku aing dikiriman duit 1 miliar bong peribahasa saya lamun ngomong sok merah semiliar ka aing atuh aing mun ngajang nyawing ulang tang tawing sawah meureun sok merah duit masih ka aing
Terus siapa tiba lagi dia bohong, mana daripada bener nah. Tekawa wae menahanan batinku sia ujang. Mak enggeus, Aujang mau didengekeun. Nyeri ka denge maneh nyeri. Aujang di ngalawan deh ka emak. Atuh mana nu mimitian na ujang neh? Sia. Emak. Sabar. Sakieu anak bageur ganteng kalemna di kikitukeun ku kolot kumateung nah hatena pan. Ngalam-ngalam anak batur dong si eta si cukup Mardi Aceh tadi Ngalawan Mardi di si betul Marwan. tuh kan. Kasep-kasep padahal mah kasep anak emak. Tega pak ngebudah neng sungutna. Hayu nengnya udah nyangu ulah ngaran si ujang tuaran. Sama kopinya bau nggak? Ulah tega pang di Ambekan mah modar. Suruh aing. Libur anjing apa itu Pak? men. Udah. Ngawe bae. Ngomong jeung suluh kadinya, ngomong jeung suluh tak kadinya tak. Ngomong jeung suluh. Kadang kernaon. Niup. Senyaho nanya jangan. Biasa sekedar bahasa basi. Mah gitu. Gak deket-deket. Kenaon? Kita kenalan. Ada yang sieu kumaha? Yang itu Marwan. Itu untuk kumaha. Pokoknya cenah bobogohan. Di mana menang na bobogohan. Ada yang iya si Ujang kumaha jeung Ujang? Ulah ngomongkan si Ujang. Kenaon? Gitu diomongkeun. Terus ulah-ulah. Harunya lah batur bobogohan orang. Atul teuing. Emang tuh bogo gitu. Tak. Sok cuek dia, penting torek. Haruslah. Ulah gitu awewe makanya mau bobogohan. Bodoh. Anu ngabogohan, syukur anu eueuh atul teuing. Bagus. Ai, cie dia tengah ge bolong bobogohan. Hei, sama bobogohan. Ai, iya duaan. Tah, si eta dapat nyamper. Dia bobogohan dia nya. Hah? Dakwah. Tangannya bolong, ngajak dakwah. Tuh, kanas tuh, dan lu sia. Ai, tumben saja sahate jeung aing ku ari mah. Penting cokot ku urang. Ayo. Tusuk sate. Nyeri hate. Umat siapa? Kedeng. Yo, dengekeun. Oke. Kadenge tuh. Emang ngopi di mana? Astagfirullahaladzim. Ampun, emang kasihan ngomongna. Ih. Esa. Ih, parah Tadi mah. tadi kan nyambung. Nyambung. Kalau laki be aneh, karena kopi be kedek. Ampun aing mah. Ngomong kana janda mah beki jasa. Janda. Tuh kan, kedek be eus deh. Sama. Nah, ini kan kan. Janda kudu dikit. Waduh. Lunjak ibu dah. Yang dipepek utara. Ya. Woi, si Ujang hayu geran tuh. Woi, si Ujang, woi. Aik teu lah.
Kasih soman gue lompatan. Ngajak dakwah ongko. Tadi ngajak kopi. Redang. Redang. Pada iya redang amat cari ayah setanan bidu. Udah. Kakak beli nak baik ya nak belum berpemain pemain. Aduh. Malah penang aing di mau jadi dakwah ieu mah.